Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u lan utawi kang kaping papat iku ana mithla hadhihi surah satu teh umpama ikilah surah Shafiyah kang bening lil walad kadue anak aksar iku kang akeh walidzalik lan karena mangkono aksar yura dan tingali ya ruhul qudsi atawa tufail fil badamati dalam sakeho tuturu ala suratul murdi ingat serupa pirang-pirang kang parak balik kal malaikat tiga malaikat manusia dua dimensi hiji dimensi zahir jasad kebutuhanna dahar nginum pakai kendaraan dua ruhan nu diciptakan ku Gusti Allah di alam arwah anu pernah iqrar di harapan Allah qalu bala syahid dihijikeun ku hari roh jeung jasad makanan nu berbeda bentuk anu berbeda ieu mah jisim kasyif awak ieu mah roh mah latif nu lembut asukeun set roh wauh ka Allah jasad mah wauhna kana dahar jeung inung roh mah makananana Quran wirid zikir subhanallah dan sebagainya ieu mah dahar inung sare awewe berbeda jauh maka ketika manusia bisa ngebersihan awak tina perwatakan jasmani mata celi irung sungut kabeh boga watek kunyana di mujahadah di perangan dahar ge di mujahadah nginum di mujahadah terus ditafakuran horeng nu Allah deka Allah ku Allah ti Allah langsung nyana berusaha susah payah riyadhah ngaranna diajar nafsu teh dibilukeun supaya daya taat padahal nafsu teh hayang ulin padahal nafsu teh hayang ameng padahal nafsu teh hayang rucah padahal nafsu teh hayang sesenangan diriyadhahan diajar pengkolkeun kaallahkeun teu bisa saminggu 2 minggu sebulan 2 bulan melalui nikreh terus besuluk ngaranna sampailah tunduk nafsu teh aman khafa maqama rabbihil a'la wa nahan nafsa 'anil hawa jelema anu terus bae nahan nafsa 'anil hawa nafsu dibilukeun tunduknya model saha Kangjeng manggis jelas maksud model para sahabat model sahabat para aulia Allah Syekh Abdul Qadir Syekh Abu Hasan Asyadzili Imam Syafi'i Imam Nawawi kabeh eta nu geus bisa nundukkeun nafsuna belah dieu para wali sanga belah dieu na deui para model guru-guru urang anu geus teu nyahoeun ramena dunia sabodo sia-sia aing hirup di dunia tapi geus teu ngabutuhkeun dunia urang mah hirup di dunia gupak di dunia nyana mah hirup di dunia tapi pikiran akhirat geus bae hayalanana teh akhirat duniaan di jero hatena eta teh hasil riyadhah hasil mujahadah, hasil muhasabah, hasil tafakur. Ditafakuran ketika dunia ieu dijieun ku Gusti Allah, kemudian cak Gusti Allah sia teh jang nyoba hamba-hamba aing begitu neuleuh ka sia aing teu neuleuh saeutik-eutik jang ka sia. Ku jore-jorena sia. Kejaran urang ku ari dunia nu ku Allah dunia teu pernah dilirik justru ku urang dihayal. Coba eta
Ayo, inna dunya bahrun amik, qad ghariqa nasun katsir. Masya Allah, walil hayat. Gitu karena dunia mah gitu mataul gurur. Dunia mah mataul gurur. Loba jasa. Dina Al-Qur'an ayat-ayat anu nyaritakeun dunia hina, dunia teh jore, dunia teh keji. Ketika jelema budak-budak dunia berarti urang jore, budak du jore. Nyaho kabeh kiai mah. Nyaho kabeh santri mah nu ngaji ge nyaho. Tapi pelaksanaan anak untuk merealisasikan sesuatu anu kunyana geus dipercayai. Nyana percaya dunia hina tapi ngabuktikeunana pengakuan bahwa dunia hina ieu hese. Berarti teu boga kayakinan. Selama orang teu boga kayakinan, urang kieu bae hirup mah. Teu dikiaikeun, teu diustadkeun, teu dijawarakeun, teu sakitu bae sarua bae, teu boga makom. Ketika terus riyadhah, mujahadah, setik. Imam Syafi'i 3 tahun. Imam Ghazali 13 tahun. Syekh Abdul Qadir anu fokusna 3 tahun. Kara eueuh di jero hate. Plek. Hate teh bening ngan aya Allah doa. Kicep asa dikicepkeun ku Allah. Denge asa didegekeun ku Allah. Ambe asa diambekeun ku Allah. Hudang hees teh boga pikiran alhamdulillah ku Allah dihirupkeun nyanggakeun sadaya-daya poe ieu deuk dikamanakeun abdi deuk digerakeun kumaha ku Gusti sesuai jeung nu aya di Lauhil Mahfuz abdi bakal ngalaksanakeun tulisan nu aya di Lauhil Mahfuz. Eueuh rencana sagala ngepak karung, sagala ngumbah karung, sagala ngirim karung. Eta mah jelema hina nu kos karan itu. Hitung-hitung nu hina taman nu kos kitu. Duit datang dihitung cinta jana kadinya. Berarti kahinaan makin tambah. Salah satu ulama akhirat adalah ketika dunia datang ka dirina nyana ceurik. Gusti, manja abdi diacak-acak kudu hina. Urang mah lamun ngariung teu bawa berkat ceurik. Padahal nu hina. Ceramah teh di amplopan ceurik. Padahal nu hina. Tuh kan urang mah kitu bae. Justru ulama akhirat mah mun datang dunia ka nyana nu ceurik. Ya Allah ya Rabb. Barang hina kok dia ka abdi kan. Tuh aja pendek mah kajian hina ge Gusti tumpukeun di abdi tolol teh coba. Teu sawareh katololan nyana eta kos kitu. Tuh. Mana buktina ibadah. Aya pondok nangieun nyana. Aya majelis nangieun nyana. Aya masjid nangieun nyana. Aya eta fakir miskin nu ngaku bahwa nyana sok dibere ku nyana. Nyana. Ya buktina tetanggana ge eta ngadoakeun teh ku galedeng. Berarti kan teu dibere. Tuh kan. Nah, ketika jelema bisa alhamdulillah caang hatena. Hija Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu. Wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan lain-lain sebagainya. Wal eureun hamba kaula bertakarrub ka kula dengan susah payah riyadhah mujahadah tafakur sehingga terus-terusan bin nawafil geus lain nyaritakeun nu fardu deui. Zikir padahal mah teu dititah terus-terusan tapi nyana terus-terusan. Salat sunah teh aya aturanana tapi nyana mah terus bae salat sunah. Nawafil teh terus bae lain bae ba'diyah jeung qobliyah lain tahajud jeung duha tapi nyana mah sunah mutlak pagawean jelema ahli Allah. Terus teh irin-irin. Hatta uhibba
sehingga kaula cinta jasa kabanehan cak Allah. Bara anu dititah fardu, cacak-cacak anu sunah, anu daripada dititahkeun dipigawe bae. Wa iza kuntu ahbabtuhu diwana kaula geus cinta kajana kuntu aynahu ceulina ku aing diurus. Kuntu lisanahu ku aing diurus. Kuntu yadahu lawana ku aing diurus. Kuntu rijlahu sukuna ku aing teu salengkah-lengkah diurus ku Allah. Didinya lah bakal aya keluar tiflul ma'ani. Nah iya awak ketika geus kos kitu dibukakeun tirai hijab Allah aya anu dibere deuleu lauhil mahfuz, aya anu dibere deuleu sapatala ku Gusti Allah dibere deuleu oh ieu teh aya emas oh ieu teh naon tapi janana geus teu aya. Hiji be Allah bisa komunikasi jeung hewan. Lantaran hewan nyahueun aing ciptaan Allah, di diri urang teh geus menyatu jeung Allah. Buaya bisa ngobrol, embe bisa ngobrol. Onta bisa ngobrol, hewan-hewan bisa ngobrol. Contoh Kangjeng Nabi ngobrol jeung onta. Kangjeng Nabi ngobrol jeung kuda. Para wali-wali Allah. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehanana ngurus sapi ngomong kanyana cak sapi we Abdul Qadir maneh mah lain bangkos kieu hirup maneh mah ngomong sapi lain kos kieu hirup maneh mah aing mah sapira cak sapi teh paraban diomongan aing mah jang ngangkutan barang sia mah lain teh ngurus kos kieu kan Tuan Syekh Abdul Qadir kaget gadege sapi ngomong kos kitu jih bebeja mak sapi ngomong kayak cak mana Masya Allah kiletik kene geus bisa ngadenge suara sapi suara hewan dia kumaha coba ya Allah ya Rabb nah dibukakeun hijab tirai dieuwekeun mulus ka Allah impianana ge lamun Imam Malik ngimpi ka panggih jeung Allah Imam Syafi'i ngimpi ka panggih jeung Allah Imam Hanafi ngimpi ka panggih jeung Allah teu kira-kira teu ngimpi teu kira-kira belah dia ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi kebelah dia ngimpi jeung para wali Allah aya anu sok ngimpi ka panggih jeung kuntilanak manusia eta ngimpina diudag anjing lompat nyilip jana wah parengosan aju hayang kiih di sumur wer udah ngompol bersih jasa bersih anna misla hadhihi surah sayyana umpama ieu rupa sop anu bening lil walad ka anak aksar loba rupa budak dibersihan loba kitu kene ieu daun kitu ngaranna tiflul ma'ani walidzalika yura tiflul ma'ani bisa katempo dina waktu sare ala suratil murdi urang bisa neuleuh diri urang mimiti urang dibere ngimpi ku Gusti Allah urang bisa neuleuh urang aneh jadi urang teh aya urang kumaha eta ngomong di harapan urang aya urang jadi urang teh aya dua ieu urang masyaallah kadeuleu tah urang bisa neuleuh urang isi masyaallah ku kasep-kasep teuing ala suratil murdikal malaikat urang bisa nempo ieu jati diri urang nu asli. Urang bisa ngobrol dibere ku Gusti Allah waktu urang sare teh kapanggih jeung urang mulai nyana dititahkan ku urang coba ka Mekah set ka Mekah emang urang ieu nyaholah keberadaan Mekah bisalah di ditu meuli korma balik deui ka dieu set dibikeun ku urang ka tetangga urang haji pendek hayang ulah nu kieu mah ulah sok dibere karomah nu kos kieu su kos kieu ulah nu kos kieu buah limus salah kos gitulah ka mana kakalayangannya na jelema da aya we di dieu tapi eta tiflul ma'ani bisa kumaha dipanggil berangkat di Gunung Lumnan perkumpulan para aulia Allah sadunya di waktu-waktu anu tertentu konferensi saruanya naga para aulia Allah
eta teh aya anu ka Mekah aya anu ka Gunung Lunan sebulan karak datang Tiplul Maani masih rendah kene anu saminggu karak datang Tiplul Maani masih rendah kene aya anu 3 poe aya anu 10 poe Tiplul Maani datangna ke Gunung Lubnan teh ya eta teh macem-macem nah di dinya aya anu hebat set datang kanyawan lah ku para wali Allah lantaran dijalankannya na ka parang anu saminggu bari saminggu nu sabulan bari sabulan nu nyana geus ancang-ancang aing mah kadituna di sabulan keneh ieu mah di setengah bulan keneh ieu mah di saminggu keneh ieu mah datang geus datang ka ditu kan ditunggu mana sih ieu raja na kutubna teh encan datang nah saat anu di geus karumpul kabeh nyana datang set plek kutubul laulin mantap ku para wali dikayaokeun kutub zeta teh sebab di alam itu perkumpulan. Wah, geus beki apeng-apengan bae ngaji. Asa di mana ieu urang ngaji? Ya urang mah kukumpulan teh lain di Gunung Lubnan urang mah. Kukumpulan teh di Citra apa jeung tukang jagung nu antingna gede teh ya. Heh, Haji Pudali ge dinya ngagebegan milu di dinya. Jol da Haji Pedi deres mun mayar henteu deui. Ya kumpul di lokasi kitu. Tuh batur. Kuari masih. Wa mimman khalaqna nu tadi. Lamun Allah ngadamel umat teh hiji ngan kulantaran hebat aya nu nuturkeun jadi umatun mungkin diciptakeun jadi organisasi mungkin diciptakeun jadi partai hiji kilok loba wa mimman khalaqna umat tu yaduna umat anu yahduna bil haq saurang malobaan ngan engke kok jadi bahasa ada umat loba nuturkeun jadi umatun dibentuklah organisasi jadi umatun moal lobaan kajen kumaha ge nu antik mah keris nu hebat palingnya hiji eta keris udah di Haji Pendi eta mah buatan Jogja dipake bae ku panganten 3 sekali make eta keris naon teh mah kos kitu mah keris anu aslina mah hiji palingnya set kitu kene nu antik mah moal loba kiai antik hiji we kok dituna umatun pengikutna loba jadi ummatu yahduna bil haq dibentuk kunyana mungkin jadi organisasi mungkin jadi partai nu kos kitu moal kebal Gus Dur ngabantuk nyana terus PKB teu kebal beres dieukeun ku nyana dikeun kamu hayamin los urusan ku sia ai bisa mah jeung ai hayang ai mah geus teu balik ka ditu anakna nu ngurusan nu balandar geus milu nyana we sor-soranganan ka ditu nu los mah sawodo aing mah urut aing neuk ngabebener nagara sakitu bae ai sia hayang los dibikeun we seakan-akan teh los usia ai bisa mah sia geus aing mah teu butuh beres ummatun yahduna bil haq dijieun ku Ki Hasyim Asy'ari organisasi NU ummatu yan saurang jelemana mah Ki Hasyim saurang kiai nama misalnya hiji nu ngikutna loba jadi bae ummatun yahduna bil haq walidzalika yara bisa deuleu yura bisa kadeuleu di impian teh masyaallah etalah keindahan diberi impian teh ku Gusti Allah teh indah kapagila jeung para wali Allah kapagila jeung guru-guru nu mursyid kapagi beladi teh kapagi jeung Kangjeng Nabi atuh geus moal tanding lamun geus ngimpi kapagi jeung Kangjeng Nabi hese nyarita keudana kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah lantaran kaindahan teh masyaallah pohara jasa hate urang anu kuari maca sholawat bae kuari kapanggih jeung nyana bari macem-macem bentuk kapanggihna eta urang anu kapanggih ku urang kene urang kapanggih jeung urang teh bisa eta aing kok aya jadi 2 eta lah ala suratil murdi kumaha sih nu kakarak parak balik disebut kumisan jante tapi disebut teu kumisan geus aya ngagelempeng bulu jarum disebut maneh jenggotan jante tapi disebut kekelempengan jenggotan aya atuh pan sieu mah geus pereuti jurig teh mah eta diri urang teh oh urang kapagi jeung urang ngan beda urang asli mah kos kieu ieu mah Kasep Ahmad etalah diri urang anu hakiki anu asli dibentukeun mantak kal malaikat dina pada eueuh dosa bisa kakalayangan kumaha kun fayakun Allah dibikeun kanyana innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun
fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah wahai hamba kaula kun fayakun aing dibikeun gasya. Tah mantap ngaji kos kieu teu meunang nu bodoh. Waduh atuh kitu kos jadi pangeran. Tah besi kos kitu doang. Eta kakarage saeutik tah. Ge maksudna pengarahan kun fayakun teh kumaha? Nah ieu masih panjang keneh lalakonna.